Maling motor CRF pelaku katingali jelas dina rekaman CCTV. Dinten Rebo isuk keneh, sekitar jam 4.30 waktu Indonesia Barat, satuacan adzan subuh parantos kajantenan kejadian maling hiji, unit motor jenis CRF di Jalan Karangsari No. 160 RT 03, RW 03, Kelurahan Cibrem, Kecamatan Cimahi Kidul, ti imah Ibu Hajah Cicih. Motor anu dicokot teh kagungan Melinda Ainunisa. Numutkeun sumber anu tiasa dipercaya, kejadian ieu parantos dilaporkeun ka pihak Kepolisian Wilayah Hukum Cimahi Kidul. Dina rekaman CCTV, ciri-ciri palaku katingali eces, sarta katiten ngagunakeun kendaraan sejen kalayan nomor polisi D3062, VFR. Pihak Kepolisian ayeuna nuju ngalakukeun panyelidikan leuwih jero, sarta ngudak pikeun ngungkulan kasus ieu, sarta ngadesek ka warga pikeun waspada jeung langsung ngalaporkeun lamun ningali hal-hal anu nyurigakeun. Roni, TV News Indonesia ngalaporkeun.